aya naon kawirata aya we bilih aya priyogina kaula ge urang wirata anjeun urang wirata bener kaula teh hayang panggih jeung aruna ngaranna Yudhistira bener bade naon urusan kaula teh mah margi upami dipersanten mah kaula teh rayi adina imalan keke sakanya ho kaula anu ngaran Yudhistira adina teu boga ngaran Adi Janaka da kaula mah apana ngaran teh Arjuna nakula jeung Sadewa tah Arjuna teh kaula Janaka teh kaula keneh jadi maneh teh Arjuna timalan geus pangi si Arjuna geus pangi si Arjuna geus pangi bade naon ka kaula lamun bener maneh Arjuna gerak-gerakkeun aeh awak maneh ayeuna maksud anjeun teh naon ya lamun maneh hayang apa maneh apa Bima eta lanceuk kaula Bima geus aeh wae aya anak jang bohong bener Pak bohong menya yo paeh gimana cicing sacangcut jelema itu kain cangcut goblok teh nu bener sia bener anu ngaran Bima geus aeh wae ayeuna aing tugas satepikeun maehan si Yudhistira maneh nakula jeung Sadewa kurang ajar sia lamun bener-bener maneh nyaho Bima paeh di mana di Astina kurang ajar telatnya balik ku aing dipaehan hutang pati bayar pati hutang ganti bayar lamun bener-bener anjeun maehanna ceuk kaula aing bakal males pati teh nepi ka mana modal aduh yang sok berjuang lawan dunungan nepi ka paeh lawan ku sia tadi sia kapir saha si teh payu ka awewe si goreng patut si beungeut cadok si cadu mani si sungut tabu hangseun hei anjing toa geus wudu didinya ulah macem-macem ka jelema ieu nah ieu jelema teh keur nguriling ngangan tanding anyar serang ngangan lawan can nyaho digeti sorangan cobaan teh sirana dangor kulingis kuat modal deui yakeun bina-bina teh lawan anjing sia teh anggo make kopiah tapi jahil kaciri sama memakai kopiah tapi jangan pernah ke Mekah Allahu Akbar oh ya jelema wah gelut jeung aing jadi dor didaguan ku aing jadi sisi Basir Jayanti rek naon urang lagu Jayanti duluan itu palila-lila dor ini ya beres aing maju bener itu gitu nu ngajuragan Bima teh maot tapi jika nu bener lo jatuh silakan babat kami iya
belajar. Wah, mau dilesetkeun goblok. Mau geus kita balik deui. Bida-bida teuing kumaha gana-gana ngalesetkeun deui. Iya. Wah. Di mana lagi anak gunungan naik ampun. Mutusakan jiwa raga hantika kajaba pusaka kudewe ya di mana lagragna dunungan di ampun aing di mana lagragna anjir kana pipi kana jerawat alah getihan 2 emer agan dawala teu nanaon agan lagrag ti luhur diparengkeun kaula salamet taulah teu nanaon mun teu kutuk ieu henteu ya nuhun we agan teu kutuk ieu mah pilih gitu agan kutuk ieu ai teu kutuk uya onaman agan sok kana kutuk uki bade kumaha kan dipanah ku kaula para dawa sae atuh agan haling maneh tong halangan sae mana mangawin Ngapain lagi gitu? Pengen membiji ya. Market. Biji lah tadi. Ngapain? Hai.
Gila, naon? Kos teu beragama sih lu teh. Naon ditu jeung ngamak we. Cegat terangan lamun mangih kareuwas, mangih musibah ucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lain ayam-ayam. Kumaha mun sia kareuwas der maot. Yang mau di ngemrong hayam sih teh. Si Cepot nggak ada aku betul tadi. Ngomong lah bener. Hebat gunungannya panas aplikasinya. Aing boga ajian bekah di bekah ku aing sia awut-awutan nagra maneh kahadap racun ieu kalap tamu reka ngagunakeun ajian bekah ngadak-ngadak suwota burawah kayaanana kaluar angin barat kaliwawang tina sumutna ati panengahing Pandawa Arjuna kacanang angin gitu kayaanana rasakeun sia awas urang ajar sia tuman deui wah ieu buat awut-awutan bae ieu abong jelema leutik kepelenyeng kaluhur teu kadeuleu doa di Karawang we ka laut lagragna dehakan cumi-cumi teh jelema cumi-cumi kok cumi-cumi pengen eueuh di luhur depa we di handap koplok teh sia ya jik Hey! Di luhur lapur, di handap daya, kaki gini. Apa jurai hana deh? Aji, di tukang modal. Duluan sementara mayar goblok. Tulung modal. Di mana rasanya? melayang di Geganawiati mangkehing maka ditulungannya Teku Raden Gatotkaca anu mana Raden Gatotkaca oge boten raos manah bade nyusul ka astina tujuh kakalayangan di awang-awang Raden Gatotkaca geus jaring sarit
aku jadi apa itu anu keur nyusul ka astina tolong sadar nu tulung-tulungan tolong saha mau dibaja-baja tolong sana si cepot ayo pot udah siap alhamdulillah aing selamat dulu Selamat akang. yang sang tangga alpukat wah cilaka ya Bang Bara dulu ya dong ditulungan kuai nyebut Bang Bara kai tolong woi kita murah keduaan tapi ganeng gitu udah siap udah siap udah sedang redeng menigas mau tercerak terhayangna iya no sih penyebakan susu menigas lepek udah sorak aduh Gusti doang Bapak Panglima Bapak Parlen. agan tersangka agan hudang aya Bapak Parlen Bapak Sengot tuh. weh gening Bapak Sengot gitu Bapak Kabe. udah bot alah agan tiwas laut agan daun tuang Rama agan udah Bapak Ing jawab Bapak Ing laut jawab bot tuang Rama daun jawab weh sia kain kepuk-kepuk dulu tuang Rama agan anu maot anu maehan anu mateni Malaysia teureui agan abi teh sareng juragan Arjuna penak di jalan Jebuta gede bade milarian juragan Yudhistira juragan Arjuna juragan Nakula jeung Sadewa dan juragan Bima macana parantos sipaehan di Astina paman Arjuna kemana tuang Rama paman oge agan nuka kumaha nasibna bawar kana hayuan eta buta teh gagah agan ngaluarkeun ajian tina sungutna keluar angin ajian kompresor abdi kajian abdi mah dibalangkeun tuang Rama mah kacedak angin barat taliwawang ari bapak maneh kemana pun bapak duka kumaha duka diperkosa ini agan usaha kue tadi demit anu mehan babaik timalan agar kebulai turun main masang saya teman segala rupa tuh